Ya Rasulullah salamun alaikum. Lamun aya jelema ragag di tangkal, ragag di luhur imah, jelema bae, jelema caritana ieu. Bruk, kolot balang, ulah dicekel. Ulah diragap, ulah banjur kusya. Banjur bae, tutupan make samping bikang tapi tutupna. Abehnya ngerenyet oh ieu pamajikan meureun ieu. Beneran ieu mah make samping bikang tutupan. Antap atawa make daun cau kelutuk. Ke daun cau tutupan. Sadar. Antap ke karunya tinggal cerik ulah waka dicekel ke geus usik nyana geus usik sana jangan dicekel gatuh pae mah ieu dek dikumakeun ulah cokolot bawang ke usik sukuna ke usik tah usik berarti cager tah geus antap teu kebal hudang cager eta kolot baheula bisa dibuktikan di dapur baheula di dapur takula meneman takos gege termujuhna kitu nyen kaso nuragag tukang ka anak dek aya almarhum abah ulah dicekel antepkeun siram cek abah siram cakula teh nu saeur mah kotok anggap kotok almarhum mah teger jasa eta siram nyokot daun cau kulantaran rada lila rada jauh samping bikang bae samping bikang dengan antapkan kena usik mun teu usik bae berarti aing geus kumaha deui atuh jantan mandu Allah ngan eta mah tarekah kolot bae bismillah menang 5 menit leuwih setik mulai usik tuh udangnya na kieu karak ditanya mah hareup mana ieu sakena dipoleset cenah ki heuh salah sih Mas. Naon ieu karena karasa nyeri kuari. Ieu teh teposan. He guys, udang coba. Udang teu bisa urut berarti. Ulah wakat tamun aya nu ragag ulah dicekel. Eta kuat henteu tah budak kuari mah. Henteu, sebab cek dokter, pegang. Pencet bawa ke dokter. Dokter imbus. Hese tah tarekah kolot teh geus eueuh kuari mah. Geus eueuh coba ge, mun aya nu ragag, ulah ngarep-ngarep nu ragag. Santri di tugangan imah aya tangkal jamblang baheula kanu kuari di imah Haji Rumdani teh tangkal jamblang katanya. Aya santri naik kalau batur ngaji nya naik jamblang salah saha. Ragag duaan hadena ge jadi anu nyaho. Ngan nu saurangna leutik jadi lumpat begitu ragag bluk santri leutik teh tah lain nulungan pan budak mah bebeja ka imah mang santri ragag di mana tangkal jamblang geus dicekel tak encan ka kamar mencan jakula doang tadi itu banjur tutupan make daun cau loba daun cau antep ke geus beutna teu kebal udah masyaallah eta tarekah kolot tah. Iya bakal cerita Zaid ngamaksud ngabunuh kaki Umar ai praktea ngabunuh teh make kokoprak pasalaki nyandung esok di kokoprakan kuno kolot pajar kotok jago meureun aduh Masya Allah begitu dikutuk diketrok trak make tungked atawa make kokoprak kunaon goleang plak modar berarti dia gue jejak pae berarti aing hebat ye pakai kokoprak doang pae nah ieu Zaid ngamaksud ngabunuh aya ngamaksud aya magawean sorangan magawe saha nu ditujukeunna Ki Umar pagawean jeung nu dipigawena aya di Ki Zaid ngan hanjakal lain hanjakal hartina ngabunuhna ku hiji barang ku hiji benda lu biasana tilok maekeun ta eta mah lain amdun syibih amdin ngaran berarti teu wajib dipaehan deui ngan wajib mayar ontak 100 ulah sambarangan nyawa mah Masya Allah
kumaha lamun di dunia dilaksanakan, di dunia dilaksanakan bayar 100 bebas, di akhirat urusan hak adami tinggal urusan hakullah, hak dirina jeung Gusti Allah eta mah gampang sebab hak Allah mah musamaha hampang teh bisa komunikasi langsung cak Allah teh siap beres jeung urusan anak-anak beres sia urusan jeung aing doang gak siap pokoknya mah kulantaran siap boga maksud ngabunuh wa indek di neraka atuh Gusti wah nya di kana pan abdi geus mayar onta teh mah urusan jeung Gusti mah pangeran nya pangeran teu ngahampura abah kula ge ngahampura sia bisa nya da atuh geus si hampura ku aing atuh sia mah di Ka'bah siakeun bari teh ieu keur carita contoh musamaha jeung Gusti mah babari jasa hampang jeung Gusti mah tah nu hese ge musaha antara urang jeung papada manusia hak adami mah berat urang nyandung nu kolot nyeri jasa salila nyeri teh pan jadi ganjaran kan nu kolot nu mantak nyeri teh meureun teu adil urang teh aku teu adil ka nu kolot nah ieu mah moal bisa diampura kecuali diampura ku nu kolotna disidang ke di hareupeun Allah Kak Haji, kok di dunia mah hese di tianganna. Saminggu sekali ge henteu. Aing ngampura bae tuh kasih. Teu bisa. Kula tinggal tulang jeung daging keur ieu teh. Kuru kula tinu bagus jadi goreng. Atuh nya tega ka aing, kakak kudu ka neraka. Ye. Kakak teh tega baheula mana raja tega. Ulah ai peuting ti loke esek nyana teh kicup bae nungguan kakak geus sawadak deui kakak ban tega pan eta kakak teu bisa pasin ieu tanya nangke di akhirat tah lamun memang cek pamajikan aya geus atuh diampura bae babari ngan moal aya tuh kuari ge atuh geus teu ngahampura nu kolot teh ka nu kapusalaki komo engke geus sayang dengepan kumaca Allah teh ngampuran teh henteu masih ka neraka urusan jeung aing onom teh mah gampang teh mah urusan jeung aing mah sia nyandung pandititah ku aing asal sia bisa adil atuh aing mah geus ngahampura bae geus ka sia jadi mang dititah ieu ku aing mah nyandung sia geus bagus teh nuturkeun parentah aing ngan ieu teh sia nyandung teh akur jeung parentah aing da sia mah atuh lamun eta nu kolot dan teu satuju henteu ngahampura atuh teh mah wayaan sia mah neraka berarti teh tinggal kitu doang mentak neangan awewe nu ada kan Ridho datang ke kiamat mamangi tapi lamun jujur mah Ridho terido ai jujur mah pokona mah aing mendek nuturkeun Al-Qur'an kuari mah disia sapeting dinu ngora sapeting tamah Ridho terido tamah terus bae tah mah pokona mah asal di dia sapeting di itu sapeting di dia sapeting di itu sapeting beres gimana hese teh ai di ngora mah di seminggu 2 minggu ai di nu kolot mah masyaallah datang doang gengan saukur PS berang aja deui cak nu kolot beuy teh si Kak Haji masyaallah kok tega-tega teuing eta hak eta anu bahaya ya Allah yen kosodahuma ngamaksudkan napali jeung saha sartina migawena dirina tur ditujukeun kaki umat ngabunuh Nabi ma ku kokoprak layak tulun utara ngabunuh goliban dina galibna ta eta mapa sibu amdin wa minhu adarbu ina sawarehna sibi amdin adarbu bisawatin mepe make pecut sapira pecut atuh kuda ge kudengan ngajimpret doang make pecut mah kebok ngan saukur ngajimpret kuari pake meupuh ki umat dipecut dong caker meureun kena pamatihna pas meureun kana urat sandina anu kira-kira bakal naikeun ngan tetep bae sapira pecut begitu dipecut rek sakali rek 2 kali koleang bruk pae ta eta tetep sibi amdin
lantaran alat nu pake ngabunuhna henteu biasa osok ngamaehkeun sok baekeun Sidi Amdin berarti teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat minhu ad-darbu biason tina sawarena Sidi Amdin teh meupeum make kokoprak meupeum make tungkat meupeum make rokrak meupeum make sakadar kayu awi anu kira-kira ceuk galibna teu maehkeun ai prak terjadilah paeh ieu adalah Sidi Amdin teu wajib dibunuh deui ngan wajib kudu bayar diat 100 onta 100 onta lamun hiji ontana 10 juta beba bari heula ngitungna berarti lamun 100 onta sabaraha bara 1 miliar berarti wajib kudu mayar 1 miliar sehingga ada jiwa memang kumaha gitu masyaallah lamun di dunia ada teu dibayar di dunia ada teu dibayar di akhirat tetap bakal disidang urusanana nya urusan hak adaminya urusan hakullah dua nana bakal disidang okos urang kuari kaya urang kuari ngawarung alhamdulillah barang hawal tepung tahun teh ternyata aya 100 gramen berarti wajib zakat urang dagang limbah begitu hawal ternyata modal jeung kauntungan aya 100 gramen keur carita leutik wajib zakat urang kuari tani ternyata hasilna teh aya 1 toneun wajib zakat komo tah mah 10 ton 20 ton mah kaita ge ngawarung komo tah mah 1 miliar 2 miliar mah dagang limbah kitu keneh jeung sajabana boga angkot urang boga kontrakan ternyata alhamdulillah hasilna leuwih tibatan 100 gram berarti geus nisab wajib zakat ku urang teh dikaluarkeun zakatna di dunia mah kadeulina masalah di dunia mah kadeulina tapi ternyata eta teh harta urang campur jeung harta batur lantaran aya hak fakir miskin aya hak mualaf di dinya teh dan lain sebagainya nu 8 teh eueuh hak mui eueuh hak pamarentah eueuh dina Al-Qur'an zakat eta adalah hakna nu 8 asnaf eueuh bupatihan di dinya eueuh gubernuran di dinya eueuh camatan di dinya eueuh lurahan di dinya aya ge fuqara wal masakin gunakeun ku urang Al-Qur'an ulah parem mata hate urang sehingga ngazakat salah aturanana zakat fitrah dikondisikan salah sing hade Allah ngeulekeun ieu mah keur carita sing hade kula mah hanas leutik hanas salah di akhirat digenjreng naon artina sing 3 letter setengah 4 letter setengah salah emang salah pemerintah teu salah nya ngabentuk amil zakat bener jasa tapi penyaluran anak kamana iyalah nu kudu diperhatikeun ja bentuk amil zakat mah eta mah sakadar ngerikrut dek disalurkeun ka asnaf anu jelas dina Al-Qur'an lain dibelikeun ka samarenda dibikeun ka kiai lain dibelikeun di kumpul-kumpul jang mushola sanajan aya kaolna ada yang ikut jelisia karena ngaji mah keur carita ngaji ada prak-prakan anak kali itu sabodoh kula mah ngan saukur ngabejakeun dong asli na kos kitu ulah salah mun endeuh hayang bener hirup ulah salah cenah atuh kumaha pamarentah ai mah kos kitu eta sia ka pamarentah bener henteu insyirofna ja eueuh insyirofna kudu ka mushola aya ge leutik jasa ge teh mah di saat-saat geus eueuh fakir miskin Imam Nawawi ngameunangkeun daripada teu tersalurkeun hek bae atuh jang kepentingan umum mun geus teu kasalurkeun ambual aya keneh fakir miskin geus kitu 100 gram tinggal dihitung mah atuh 100 gram kali 500.000 sagramna jadi sabaraha duit sabaraha duit tah sagramna 500.000 kali 100 gram jadi sabaraha
kali 50 juta 5 kali juta berarti cokot 2,5%. Berarti atuh 50 juta bagi 10 sabaraha? 5 juta aju bagi sabaraha deui? Babari teh kos kitu manghitung. Coba mun aya duitna ka deui dihitung ku kula. Sugan we kebagian lah. Tah eta kieu tolol teh kos kitu tah. Sok haju hayang ongkoh nyaritakeun ongkoh hayang, moal beres ya tah. Aing mah keur carita doang tuh mah. Aduh, masyaallah. Tah, kadeuleuna ku urang tah urang mah masalah. Padahal mah campur eta teh harta fakir, campur harta miskin. Nyana warungna ngagedean, nyana tokona ngagedean, nyana limbahna ngagedean, nyana sawahna tam hasilna tonan, dibelikeun deui ka sawah. Berarti aya nu fakir miskinan di sawah eta. Dibelikeun ka mobil Avanza, aya hak fakir miskinan di dinya teh. Dibelikeun deui ka Innova, aya hak di dinya. Ta eta teh hak batur berarti seperti tidak bermasalah. Aya nu ditegur di dunia kene ku Gusti Allah. Lantaran ieu mobil teh ieu lain nu maneh ieu teh babarengan jeung fakir miskin, mobilna drek nabrak beak. Hiji. Wa imma dirina muriang, ngehkeh batuk teh cager-cager. Terus datang ke rumah sakit ke dokter ieu, dokter ge geus bingung, cek dokter udah jangan ke sini. Cek dokter ge kos gitu. Kenapa? Ini takut saya kebeleteran ceknya nah. Tah bahasa mana tak kebeleteran? Asana jore amat tak bahasa. Cek dokter ge geus embungin dokter ge asal geus kadeuleum Pak Haji itu nyumput dokter ge. Barang bahaya cenah sanunya engke eta angin batukna ka aing tepa. Teh cager-cager. Diopnap teh cager-cager. Ternyata geus bahasa baraha puluh juta. Mungkin 10, 20, 50, 100 juta. Emang harta fakir miskin ge nu nyangkut dina usahanya. Nah, aya 100 juta, beaknya na 100 juta karak cager. Rahasia Allah. Eta ditegur di dunia kene ku gering teh aku kabeleuman. Kabeleuman we ieu mah kabeleuman, teu puguh teu karuh. Emang ge meureunanan secara zahir nama aya anu melalui rokok, aya nu liwat atau aya nu meuleum, nu jelas kabeleuman. Lantaran campur aya harta baturan deuk dibereskeun ku Gusti Allah. Beak kabeh. Atawa kena banjir, beak kabeh. Atawa di dunia nama masalah. Di akhirat dibentukeun eta zakat nu teu dibikeunan teh sarua jeung ditunda. Kanzun ngaranna. Kanzun teh simpenan, engke dibuktikan, dijadikan orai suja'il akra. Orai suja'il akra teh oraina gede huluna botak. Nu mantak botak huluna lituli umrihi lantaran lila jasa hirupna nyana di neraka cicing bae datang ka botak. Mantak teh kuari nu botak teh geus kolot eta. Nu botak. Eta orai suja'il akra la syaralah. Buluan, bukan di huluna jadi botak nyanang kemelit ke jelemana seti suku datang ke beteng datang ke sirah dibeli terus ke handap di kapapalangkakan tukang jalana ke hareup nangoh bae huluna di hari nyana nanya ka eta jelema man ana sahai qaula wa unt anta arif cak orai sujail akro mana na sahai kuring iya tuduka anakan suka kuring simpenan anjir simpenan di mana manya kuring nyimpen orai sakjana aya teh sia ngawarung aya teh sia boga angkot aya teh sia boga kontrakan aya teh sia boga sawah ajun teh dikaluarkeun zakatna eta teh disimpen berarti jadi aing. Ieu teh aing teh simpenan sia, zakat teh teu dikaluar-luarkeun. Tah kuari mah geus bae aing mah hirup deuk babarengan we jeung sia. Atuh nanaonan. Henteu nanaonan bungan sia di duniana resep jasa ngagugulung zakat. Kuari aing teh ieu teh bentukna teh baheula aing teh dikaluarkeun berarti sia teh resep jasa ka aing. Atuh aing ge embung bisa jeung sia. Lamun dikitukeun jaga di akhirat masyaallah. Gusti ya Allah. Sedengkeun nu teu ngazakat di Kabupaten Tangerang
Hasanah hampir 99,9%. Ayo coba ge ulah sa Tangerang ge Sacikupa bae di pasar Kemis wana mulai caritakeun geus samaheulana. Ieu bahasa Sacikupa bae heula, Sacikupa. Pasar Kemis mah ngazakat kabeh. Eta. Masyaallah kari. Bentukna kuari jadi Avanza, bentukna jadi Innova, bentukna jadi truk, bentukna dibentukeun jadi perumahan padahal eta teh hak babarengan engke di akhirat. Mana isin urang teh ditongton ku tatangga. Ji. Eta keur naon? Kalau ngomong sia. Eta digulung-gulung orai. Eta teh ngazakat ja keur ieu nya. Nya urang disiksa ku orai, nya dihina ku tatangga, nya pamajikan urang neangan. Tuh Kak Haji, keur ieu ge pancakula kaluarkeun zakatna, jang pake miskin. Teu ngajeding si Kak Haji mah. Kos kitu pantah. Kula mambung ka babawa ih. Ye, sia hirup babarengan jeung aing ban. Mong aing mah pokona mah pamajikan ribut jeung sarakinan ge. Eta ku bae isin jasa. Masyaallah nu kuari di raden-raden. Nu kuat di raja-raja lantaran ku kasugihanana engke mah jadi penghinaan fakir miskin ujianan. Masya Allah. Nah, ieu keur carita teu dikaluarkeun diatna di akhirat tetap ditagih. Sidang. Umar, ya. Kamu kan dulu waktu meninggal dibunuh oleh Zaid, betul. Lantas ahli waris kamu itu kan menuntut tapi kemudian tidak dikeluarkan. Nah ini mau bagaimana? Weh, saya nuntut. Tetap saya nuntut. Saya pengen selamat, pengen ke surga. Sebab saya kalau tidak dibunuh pasti saya rajin tahajudnya. Waduh, sia. Coki saya tiasok sembarangan, weh. Itu bisa gitu. Terus baik gitu namanya. Pokoknya maing mau sebab dibunuh. Tadi nama aing emang dek ngaji. Encana ngaji gaji longgokan. Endek. Kakarak endek doang kan sia. Atau kan aing gaju kabunuh kan ku sia. Aing geus diajakan ku tatangga endek ngaji pan. Endek aing ge. Loh, sia mun endek pati kamari. Ye, malaikat nu nyahoeun. Tanyakeun ke malaikat. Malaikat nyaho? Henteu. Sia. Geus rame. Pokoknya persidangan di akhirat rame jasa. Rame luar biasa. Persidangan terakhir luar biasa ya mah. Kuari mah kuari. Urang disidangkeun MH WH jeung Atut. Terus keputusan terakhir MK ternyata melenceng. Di dunia mah kos kitu bae. Bisa disogok, bisa risuah dan lain sebagainya. Engke mah teu bisa. Ya Allah. Umar, ya. Kamu ini kan dibunuh waktu meninggal oleh Zaid. Betul? Lantas kamu mau nuntut? Mau. Nah ini kan hak saudara kamu, ahli waris kamu. Panggil ahli warisnya. Ini seluruh ahli waris ketika Ki Umar dibunuh oleh Ki Zaid, kamu tidak menuntut? Saya mau menuntut kemana? Lapor atau ke Polsek? Kan nggak ada hukum di Indonesia yang begitu-begitu. Nggak ada hukum Islam. Saya juga mau nuntut dan saya juga kepengen nuntut, tapi jangan pun untuk membayar 100 onta. Ini tuntutan pembunuhan saja juga tidak selesai-selesai. Nah dengan demikian saya akan nuntut sekarang. Panggil lurah. Lurah dipanggil. Lurah, kamu kelurahan Cikopa? Betul. Apa tahu bahwa pembunuhan terhadap Ki Umar? Tahu Pak. Lantas ada laporan-laporan? Ada. Diperjuangkan menurut Islam atau tidak? Tidak ada hukum Islam di Indonesia, Pak. Saya lurahnya, Pak. Ada juga ceplok SPPT aja, Pak. Kamu SPPT. Ya karena tidak ada, Pak. Kamu juga kena sanksi. Sebab kamu adalah ranting daripada hukum di negara tersebut. Waktu jangan saya sendiri, Pak. Kan di situ ada Camat Lutfi, Pak, waktu itu. Panggil Camat Lutfi. Cek Pak Camat, Pak, masa saya doa berdua sama lurah, ada Pak Ismet di situ, Pak. Panggil Pak Ismet. Cek Pak Ismet kan ada ibu. Ada ibu, dia Pak maksa pengen jadi gubernur. Udah aja saya menurut sama ibu aja. Waktu itu juga kan saya udah bergaining. Saya mau membantu ibu asal anak saya bantu nanti. Oh iya katanya. Kan begitu perjanjiannya. Makanya anak saya mau ditekin. Dek beres kumaha nagara. Lamun urusan negara dikaitkan ke kos gitu.
Panggil ibu. Ibu betul. Menyangakeun sadaya-daya. Cak baik teh pembelaan. Ya tinggal satu lagi menteri. Seluruh menteri turun kami madu jak keputusan anak RI 1 SBY. Siapan aing mah ngan mutuskeun doang cak SBY. Pan ieu mah MPR nu boga keputusan. Panggil MPR. Panggil walut ku abeh. Nyidang hiji bae ku angel jasa. Angel jasa. Tidak kita mantak angel kita ribuan tahun tanyidang hiji bae ge angel. Sedangkan di Cikupa sabara kasus. Di Pasar Kemis sabara kasus selama menjabat 5 tahun teh sabara kasus anu tidak terselesaikan. Engke kunaon atuh ieu urang teu make hukum Islam baheula teh na karak teh dinya kalut. Cak kiai teh aing baheula ge ngadengungkeun ai teu mampu mah make hukum demokrasi mantak naon urang pindah ka hukum Islam coba-coba. Pan itu cenah urang itu teguran Amerika. Tah kiai bang geus teu nyalahkeun. Kita disalahkan. Kiai yang tidak punya sekupi kanan. Aman. Kiai sekupi kiri. Sebab itu mah ngadukung manehna berarti. Rame, ieu mah keur carita rame, ieu teu lain lalagaan di akhir. Satu kasus yang tidak terselesaikan menurut hukum di dunia nanti di akhirat akan diselesaikan. Hukum terakhir engke di akhirat. Di bawah keputusan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Weri ele urang salah dimenangkeun can selesai. Can selesai ke selesai nama di harapan Gusti. Namun kuari urang memang benar dibenarkan selesai, guys. Tapi lamun urang sebenarnya masalah, tapi meronta ingin benar, nah can selesai. Tetap akan dikembalikan kepada hukum kitab samawi. Di zaman Kangjeng Nabi Musa dikembalikan ke Taurat, di zaman Kangjeng Nabi Daud dikembalikan ke Zabur, di zaman Kangjeng Nabi Isa dikembalikan ke Injil, di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke Al-Qur'an. Saha nu make hukum Al-Qur'an? Salamet. Saha nu teu make hukum Al-Qur'an? Neraka jahanam. Inggi sumantak Gus Dur waktu keur di demo NU siap untuk menghadang, dari Polri siap untuk menghadang, dari ABRI siap untuk menghadang. Tinggal kecap kieu doang, pertahankan, bisa dipertahankan. Tapi Gus Dur tidak usah. Ini anugerah dari Allah. Kumaha eta eueuh nu nyaho rahasiana. Sungguh berat nanti di akhirat kalau saya pertahankan. Ini pun niat saya untuk meluruskan, belum tentu di hadapan Allah. Ieu nuhun aya anu nurunkeun hakikat nama eta ge dati Allah, berarti kula deuk disalametkeun. Eta Gus Dur mun dipertahankan, NU geus siap jasa mempertahankan. Polri geus siap mempertahankan. ABRI sarua bae siap mempertahankan. Wabeh geus krangkring-krangkring kang asal cek Gus Dur. Pertahankan, dipertahankan, tapi Gus Dur tidak usah, lengser bae. Naon? Neuleuh ka hareupna. Beuh, ieu lain bantrak-bantrakeun. Dunia mah gampang, tapi engke dihareupeun Gusti Allah. Maningan kieu. Kan saya engke mun disidang cek Gus Dur, kan saya rencana mau diluluskan, dijujurkan. Menjadikan negara anti korupsi. Tapi kan saya dilengserkan oleh Amin Rais. Tanya Pak Amin sana. Amin, maju. Amin. Betul kamu ini ada rencana untuk melengserkan? Betul. Kenapa? Saya tekanan dari Amerika. Kok bisa begitu? Ya begitulah karena ini ada 4 poin yang membahayakan. Kalau Gus Dur sampai selesai 4 poin yang sangat membahayakan terhadap Amerika. 1, undang-undang akan ditambah dengan undang-undang Islam. Yang kedua adalah Freeport nanti akan diselesaikan supaya Amerika menjadi karyawan tetap Indonesia yang akan menjadi pribumi. Yang ketiga adalah pabrik besi baja yang tidak boleh dikelola oleh orang luar, hanya untuk orang Indonesia. Yang lain silakan menjadi karyawan. Dan sandang pangan. Iyalah nu direncanakan ke Gus Dur. Tahu kamu? Ininya nah, silakan Pak Amin yang harus nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim bila perlu
beres amin Pak ya maka anak cek Gus Dur nyana ngomong ketika Gus kayaknya udah deket saya udah siap kok Gus kayaknya udah deket mati saya udah siap udah dari kemarin saya nunggu mati jawaban nanti kira-kira apa namanya nanti kalau di sidang saya udah punya jawaban tertentu udah itu urusan saya nanti dengan Tuhan sekian nanti malaikat saya udah kenal sekian nanti Gus Dur bangga saya sebabari aja udah tinggal diserahkan kepada yang masih hidup dan masih muda silakan urus ini negara silakan tata ini negara sesuai dengan aturan-aturan tan Gus Dur mah pakai bahasa demokrasi di jeronan dek pakai hukum Islam lalaunan sampai 5 tahun Amerika geus nyaho waduh bahaya gede sebab nyana adalah ada persamaan dengan Osama bin Laden ada persamaan dengan itu Saddam Hussein di deule uratna dina di mana belajarna ternyata Irak kumahanya na jeung Saddam Hussein ternyata pernah babarengan nyana teh lari pagi jeung Saddam Hussein sepanjang 1000 meter balik deui 3 balik nah ieu 1 kilo 3 balik berarti 3 kilo bareng tanya nama di dulu di itu sejarah-sejarah kumaha dan kumaha selalu nu diperjuangkeun teh pakai bahasa demokrasi untuk meluruskan bangsa nu mentak nyana mah tetep pakai demokrasi tapi disatukanna kos kitu itu bae diperjuangkeun nah ieu 4 poin nu sangat membahayakan bagi Amerika lengserkan lengser dua tah ikuran ka dijadinya segala KBPK lah supaya ngalarti besia saeutik abeng ke pilkada pilpres rada merenah we saeutik deuleu jelema nu bisa mawa bangsa jeung nagara ulah nu sok cicing di tangkal caringin sebab nu sok cicing di tangkal caringin mah jurig monyet aya di dia ye tokoh Golkar nu ngaji bareng kula jebutkeun Golkar ku hari teu ngaji alhamdulillah salamet aing tina hulu sia mabur sia minggu itu ngaji deui ka dieu teu betah cenah aing aya ngaji ngan moal di jero majlis di luar bae los leg-legan ku sia tuh tukang uduk los ka ditu aya tokoh Golkar pan di dieu teh Pemda da loba nu ngaraji Golkar mah lulu aya nu geus teu daek ngaji-ngaji sabodo aing mah geus ngaji makmun bae doang mal kebelai banyak nama sabodoh yang manik jeung nu sararusa bae bangsa jeung ustad anu teu dibere sekupi bae malah jeung ustad nu magahan amil jurumia eta bae ngajina bisa sakitu kaayaanan jadi kitu naon ngaranna supir musola imam musola na imam unangan 2 eta bae ngaji jeung kitu ngeunaheun jeung kitu daripada jeung nu teu pararuguh malah datang kemana ngaji Allahu goroza ibratan munzaid keur cicing duhan jeung Ki Umar tadina masinikeun sarwiti Arita tadina Ki Zaid hayang ka sarwiti ai fragmentan teu ka Ki Umar ai datang ka sarwiti Ki Umarna kapilih ku sarwiti lantaran rada kasep batan Ki Zaid mantak ai menta anter ulah sok anu rada kasep bahaya eta budak tsunami eta ayeuna mah tutungtungna mah atuh Ki Umar na kangenahan deui dibogohan ku Ki Sarwiti atuh deuk dicokot deui ku Ki Zaid tetep bae dipertahankeun Ki Umar diancam ku Ki Zaid tetep bae Ki Umar teh teu gahiding ku ancaman akhirna diancam sia ku aing diroga halas sia waduh pokona mah gelut ngarendeng Ki Zaid jeung Ki Umar di kursi kulasalan kuhul Ki Zaid teh nyekelan jarum lah sapira jarum paling ge meureun panjangna sakieu jarum kaput atau jarum suntik geus dikieun bae jarum mejana kieu bae tukang tah dikadiekeun tah dikatak-tak
si jarum tetap dipencetkeun sia jarum waduh sia kain alah sepira jarum ceuk nanti iki dicabut ku sorangan aduh ngegedean ngemu sajam 2 jam puyeng amat cenah aing ya puyeng amat minta cai coba dahaga di rumah golek pae ku jarum doang pae ku jarum da kumaha eta kalau goroza ibratan namun kizaid nancepkeun jarum bimaktalin kanggon sok ngabunuh pan ditak-tak mah di dieu aya urat saraf anu ka dieu tah atau ditancapkeun di dieu di beungtreuk atau ditancapkeun di embun-embunan begitu keur kieu tancapkeun naon sak didedetkeun koleang-koleang orang pae jarum doang syariatna sababna ku jarum pae ka ieu Ki Zaid nusukkeun jarum kaki Umar dina pundakna atau di beheungna atau dina embun-embunana kemudian Ki Umar teh pae asupna kana ngahaja atawa ka